dilajengkeun sabada Kangjeng Nabi dugi ka langit kahiji nya dibukakeun lawang langit kan aku malaikat Ismail salajengna Kangjeng Nabi tepang sareng anu ngalinggihan langit kahiji nyaeta Nabi Adam alaihi salatu wasalam sareng ningal titinggalan gitu kaayaan di langit kahiji saeutos dongeng anu nembe Sumasoida satu sanae Kangjeng Nabi ila sama isaniati ka langit anu kadua lajeng Kangjeng Nabi dina ka Mi'raj gitu menuju ka langit kadua pastaftaha mangka nyuhunkeun pastaftaha mangka muka saha Jibrilu malaikat Jibril maka nyuhunkeun muka saha Jibrilu malaikat Jibril lajeng malaikat Jibril tos dugi ka panto langit kadua nyuhunkeun dibuka lawangna wakila maka diucapkeun saha man hadza lapad man hadza man ari saeta hadza ieu qala ngawalar sa Jibrilu malaikat Jibril qila diucapkeun naon waman ma'aka lapad waman ma'aka waman ari saeta ma'aka sarta salira begitu dibukakeun panto langit kadua lajeng Kang malaikat Jibril ditaros ku penjaga langit kadua saha anu sareng salira teh eta teh saha gitu qala ngawaler malaikat Jibril Muhammadun ari man eta Muhammad gitu kila diucapkeun naon ala halatin saniatin itu kila diucap kila diucapkeun gitu kila diucapkeun naon ala halatin saniati kila diucapkeun naon aqad ursila itunya teman-teman tos diutus sailahi Muhammad qala ngawalan malaikat Jibril na'am cek eta malaikat apakah Muhammad tos jadi rasul diwalar ku malaikat Jibril atos gitu kila diucapkeun naon marhaban lapad marhaban bagia kalawan bagia temenan bihi halna tepang sareng Muhammad wa ahlan sareng haturan kalawan haturan temenan hayahullahu hayahu gitu mugi-mugi ngamulyakeun gitu hayahu mugi-mugi ngamulyakeun itu mugi-mugi ngamulyakeun insyaallah Gusti Allah minahin gitu minahin tina kaduluran wa min khalifatin jeung tina khalifah jeung tina jadi khalifah jeung tina jadi khalifah panikma mangka eta sae salahu wargi wanikma jeung eta sae sal khalifatu khalifah panikma mangka eta sae salahu wargi ari Muhammad wanikma jeung eta sae sal khalifatu khalifah ari Muhammad wanikma jeung eta sae sal majiu anu sumping ari Muhammad kitu jaa sumping ieu Muhammad papataha lahumma papataha maka muka papataha gitu atau paputiha maka dibukakeun sahalahuma Kangjeng Nabi sang malaikat Jibril palama khalaso maka dina waktosna lebat Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi maka dina waktosna lebat Kangjeng Nabi sareng malaikat Jibril idhuwa
ujug-ujug ari Kangjeng Nabi eta itu huwa ujug-ujug ari Kangjeng Nabi eta bibnil kholati tepang sareng putra gitu paman ti istri itu tepang sareng putra paman ti istri putra pameget paman ti istri itu huwa ujug-ujug ari Kangjeng Nabi eta bibnil kholati tepang sareng putra pameget gitu putra gitu putra bibi lah gitulah putra bibi gitunya paman ti istri putra bibi gitu paman ti istri putra bibi gitu. Sanamina Isab ni Maryama tegasna Kangjeng Nabi Isa bin Maryam wa Yahya bani Zakaria sareng Nabi Yahya bin Zakaria itu sabihun itu anu nyamian saidahuma salah sahijina Nabi Isa sareng Nabi Yahya bisahibihi karencangna ihda gitu bisyabihima gitu kalawan acukna Nabi Isa sareng Nabi Yahya wa sya'rihima sareng rambutna Nabi Isa sareng Nabi Yahya wa ma'ahuma sareng eta tetep sarta Nabi Isa sareng Nabi Yahya nafarun ari golongan min qaumiha mihima ti kaumna Nabi Isa sareng Nabi Yahya. Nah, begitu Kangjeng Nabi lebet ke langit kedua, breh teh di langit kedua aya Nabi jeung Rasul. Disidik-sidiknya Kangjeng Nabi. Ari pek teh putra bibina Kangjeng Nabi nyata Nabi Isa alaihi salatu wassalam putra Siti Maryam. Nah salajengna di dinya teh aya pamane Siti Maryam nyata Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salatu wassalam. Janten Nabi Isa teh linggihna di langit kedua. Direncangan ku Nabi Yahya bin Zakaria di langit kedua teh. Itu anu mana Nabi Isa, Nabi Yahya busana nate sami itu. Terus dina potongan rambut oge sararami itu. Jadi acukna kemar, potongan rambut nage sami. Wa ma'ahuma jeung eta tetep sarta Nabi Isa sareng Nabi Yahya nafarun ari golongan min qaumi ima ti kaumna Nabi Isa sareng Nabi Yahya. Duanana kitu kairing ku kaum masing-masing. Nabi Isa aya kaumna. Nabi Yahya sami aya kaumna gitu. Gitu. Wa idan gitu. Isa ba'da marbu'in. Wa idan gitu. Wa idan kitu wa idan jeung dina nalika kitu wa idan jeung dina nalika sabihun itu sabihun ihdahuma teh Isa ari Kangjeng Nabi Isa eta ju'dun gitu atau ja'dun nya
eta ja'dun anu meujeuhna dedeganana. Tah Nabi Isa mah tangtunganana teh mun ayeuna mah ideal gitu nya. Itu meujeuhna gitu. Salira sirareng dedeganana teh. Janten kalebetkeun jangkung henteu pendekeun henteu. Terus kalebetkeun peot henteu, kalebetkeun gendut henteu, janten sterek gitu sae gitu Nabi Isa. Kitu marbuun tur anu ceuk basa ayeuna mah persegi gitu. Jadi salirana teh sae lah jeung ngeusi gitu. Nah, Nabi Isa. Janten teu begeng Nabi Isa. Teu disebat genut, janten sae gitu salirana teh. Yamilun tur anu condong ilal hamroti kana semu beureum wal bayadi jeung semu bodas. Anu mana kulit warna kulitna teh beureum ka bodas-bodasan. Gitu, janten sapertos naon nya beureum semu bodas mah. Nya itu beureum semu bodas itu. Warna kulit Nabi Isa teh. Gitu. Wal bayadu itu ilham roti wal bayadinya yang sareng semu bodas itu. Sareng semu bodas. Beureum semu beureum semu bodas itu. Sabtu roksi tur anu dibelah gitu rambut mastakana itu Sabtu rosi tur anu dibelah hui itunya rambut masaka dibelah hui teh maksudna janten dibelah dua gitunya pali katuh ka pali kenca. Nah dibelah hui itu rambut mastakan. Janten gaya rambut Nabi Isa mah aya khususan gitunya. Nyata golopna teh dibelah dua. Dibelah dua kanan kiri. Cek sepuh mah disebutna dibelah hui gitu. Gitu. Kaan nama khoroja seperti yen kaluar Nabi Isa min Daymasin ti Daymas. Nah, min Daymasin ti zaman gitu ya, di kamar mandi. Tuluy teh rambutna teh jadi semu-semu baseuh nya mengkilat kemilau jeung semu-semu baseuh rambut Nabi Isa mah. Tah salajengna ae hamami. Kita ae hamamin tegesa kamar mandi. Itu sabaha anu nyamian ieu Nabi Isa sabaha anu nyamian ieu Nabi Isa bi Urwati bin Mas'udin gitu ka Said Urwah itu putrana Said Mas'ud. Lamun zaman Kangjeng Nabi mah eta Nabi Isa teh
Itu hampir sami sareng rupina Said Urwah bin Mas'ud. Itu asa kopi anu bangsa sakopi. Pasalama maka ngawasalam alaihima ka Nabi Isa sareng Nabi Yahya sa nabiyu kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parod dawa gitu. Maka ngawaler salamna ieu Nabi Isa sareng Nabi Zakaria alaihi salam gitu. Sumakola saterusna ngadawuh ieu Nabi Isa sareng Nabi Zakaria marhaban bil akhi soleh wa nabi soleh wa da'awa sareng ngadarwa ieu Nabi itu Isa sareng Nabi Zakaria Nabi Yahya Nabi lahu pikeun kangjeng Nabi bi khairin kana kasayan summa saida ila sami salisati wallahu